ngaturkeun doa sareng restuna kanggo ditikakeun enjing dinten Minggu. Teteh teh acan tiasa ulang tarima ka mama. Mudah-mudahan cacing manggih kebagjaan sareng keselamatan kabungahan ku mama didoakeun pisan. Anu keur bisa nyusahakeun ke bapa. Janyawankan Dewi dengan ku bapa pada nikah dinten Minggon. Hidup geramian tong salempang doa bapa mama sareng sadayana nyarengan hidup sidep sing jantan istri anu solehah anu bakti kacaroge geulis anake brangga Jasir ngadiwakeun ke mama nganyerikeun hati mama tapi jasakeun jama moal desa dugi kaya lamun teu aya doa ti mama sareng ti bapa. Ta'ala wabarakatuh. Sampurasun wargi sadayana anu kusim kuring dipihormat Bapak Kiai Ustad Ustazah, Ibu Bapak Hajat, sinareng wargi-wargi sadayana anu sami lenggah di patempatan. Alhamdulillah sakedap deui acara bade dikawitan. Kumargi kitu sumangga ka Ibu sinareng karamana supados tiasa persiapan teteh calon panganten tiasa diapit ku mamah kalih ku apana. Dedeh teuing putri ibu puputan socakabu kadieu gelis tong tebih rek dirungrung ku kasih. Sumangga mamah kalih apana tiasa ngagandeng murang kalihna majeng ka panggung pelamina. Mangga ieu mah neng leubeut ku kanyaah ti mamah kalih ti apana aya duanya alhamdulillah gitu. Mugi dah sami sadayana ge sepuh neng sadayana ge sami kedah dipikanya dipikadeudeuh aranjeunna oge nyaah pisan ka neng nya. Mangga mamah kalih apa oge calon panganten tiasa lumengkah diawitan ku aosan bismillahirrahmanirrahim. Mangga tiasa ngalengkahkeun sampean anak anu palih katuhu majeng ka panggung pelaminan. Abda'u bismillahi robbi abda'u bismillahi qalbi salawatan ala rasuli wa ala ali wa sahbi. Mangga samantabis panginten ditabu telah apa sareng mamahna apa calikna dipalih ditu apa punten. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli ya fatahu ya alim. Dikawitan ku ngadastakeun puji sinareng puja ka zat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sinareng nikmat-nikmat sajabina anu tan wates wangeuna. Dikawit salawat ka utamian urang kucurkeun tur urang kecerkeun ka junjunan urang anu pangnyong colangna saalamar capada teu aya sanes lintang ti nabiyana wa habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, sahabatna, karabatna tug dumugi ka urang sadayana salaku umatna pamugi urang sadayana salamina kaangken tur kacepretan sapaatna dugikeun ka jaga di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Wargi sadayana sepuh kesepuhan pine sepuh anu kusim kuring dipihormat amit hatur sim kuring nada widi tinu galih anu wening nada jembar tina manah anu setra wirehna bade ngaping jalana ieu acara siraman
Satu acana paralun anu kasuhun hampura anu kateda bilih lepat dina prak-prakanana bilih henteu sapagodo sareng mamanahan ibu bapak sadayana nyuhunkeun ditawakuf anu saageng-agengna. Tangtosna di dieu simkuring cumarios sabulang bentor tuna tina subasita kawantos sanes ahlina simkuring mung saukur kajurungan pancen ku prias terbaik nenden make up wedding organizer kanggo ngajejeran ieu acara adat ti awit adat ngecageun aisan ngaras dugikeun ka adat siraman. Kumargi kitu bilih di dieu aya ahli seni, bilih di dieu aya juru siram hapunten anu kasuhun sanes bade ngalalangkunganan ieu mah mung saukur ngalaksanakeun pancen. Wargi sadayana satu acan ieu acara dikawitan urang samikeun heula emutan urang atanapi persepsi urang ngeunaan siraman supados henteu lepat kaprah ka payuna. Teteh geulis anaking siraman teh henteu nantoskeun sah sareng henteuna hiji pernikahan. Sanaos teteh henteu siraman oge dina dinten ayeuna pernikahan dina dinten enjing tetep sah tiasa lumangsung. Kumargi nu namina siraman mah mung saukur adat istiadat teu wajib teu sunah-sunah acan. Nanging sing sanaos kitu henteu kirang manfaatna kanggo urang sadayana utamina kanggo calon panganten anu bade ngalih ti alam lalagasan ka alam kurnan atanapi alam rimbitan. Teras prayogi kauninga reheng dina agama Islam siraman teh henteu aya henteu wajib malih teu sunah-sunah acan nanging insyaallah dina prak-prakanana moal kaluar tina tetekon agama sinareng dari gama. Atuh cenah di dieu aya lilin aya kekembangan paralun anu kasuhun hampura anu kateda sanes bade musyrik ieu mah mung saukur simbol siloka hiji pangdoa pamugi ieu calon panganten sing seungit sing caang sing geulis rupina sapertos kembang kitu rupina nama. Wargi sadayana dina ieu acara anu bade dikawitan panginten aya sababaraha hiji jujutan acara di antawisna nu kahiji nyaeta ngecageun aisan. Naon atuh nu disebatkeun ngecageun aisan teh sumangga urang pedar sasarengan. Musik 1. Ngecageun aisan nyaeta ais panuntung tinu jadi indung kanu jadi budak. Ais pamungkas tinu jadi bapak kanu jadi budak. Teteh parantos jaluk jugjangku geulis anaking hidup tos sakedahna tiasa mulangkeun ka nya anu jadi indung. Hidup tos sakedahna tiasa mulangkeun ka asih nu jadi bapa. Tapi da geuning hidup rumaos ti alit dugikeun ka dewasa teh mung saukur nyusahkeun mamah kalih apa. Kari-kari ayeuna hidup parantos dewasa, tos waktosna hidup ulang tarima ka mamah sareng ka apa. Hidup geuning bet bade luluasana sejak pamitan ka mamah sinareng ka apa. Geulis anaking parau ibu sanes bade mukakeun ai hidup kumaha hidup nyusahkeun anak anu jadi indung sareng jadi bapa nanging hidup geura sing emu dugikeun ka hidup ayeuna sageung kieu teh nya teh alatan saha aya nu janten cukang lantaran hidup tiasa gumelar ka ieu alam dunya nyatana mamah sinan bapa. Mamah sareng apa? Nahanya mamah sareng apa teh? Parantos janten sepuh anu tiasa nyumponan sagala rupi kahoyong anu jadi budak. Nahanya mamah sareng apa teh? Parantos luas ningali si teteh sinah macakal hirup sorang. Nahanya mamah sareng apa teh? Parantos wareg ngagalentoran bari jeung nyebutkeun nya. Teu acan mamah sareng apa wareg sasarengan. Tos waktosna tos ugana dabongan gaduh murang kalih teh istri. Jodoh pati bagja sareng cilaka parantos aya anu ngaturna urang teu tiasa mumpang kana kahoyong. Wargi sadayana rupina eta nu disebatkeun ngecageun aisan teh nyaeta leupasna tanggawaler mamah kali apa ka hidup geulis anaking kumargi dina dinten Minggo saatosna akad nikah dilisankeun cacap kewajiban mamah cacap kewajiban bapa ngalih tanggawalerna ka saha ka caroge hidup. Teras nu kadua nyaeta acara ngaras teh asal kecap tina raas. Upami dilarapkeun dina bahasa Sunda mah raas teh reus. Keun aku paribasa burung palung bodo gelo hade goreng oge anak sorang. Anu cikalnya ah ku cikalna, anu bungsunya ah ku bungsuna, jeung sajabana. Tangke di mana teteh tos ngaraoskeun yang teteh teh seueur lepat ka mama, seueur lepat ka bapa, hayu geulis anake. Urang tepangan
kali apa urang wasuh dampa sampeanana pamugi sing janten sababia lumungsurna pangampura Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan pangampurana mamah kali apa. Teras ke aya sesi di mana teteh cumarios ka mamah sinareng ka apa anu unggal hidup ngahatur nuhunkeun nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun pidoa ti mamah kali ti apa. Teras anu terakhir nyaeta acara siram sareatna teteh siram ku cai hakikatna siram ku pangdoa pamugi naon-naon anu dicita-citakeun ku calon panganten naon-naon anu dicita-citakeun ku ibu ramana naon-naon anu dicita-citakeun ku palawargi sadayana anu sami hadir di patempatan sing ginuluran sapanejam tinekanan dikabul kudu kawasa amin ya rabbal alamin. Wargi sadayana hormatun simkuring rupina eta jujutan acara anu baris digelar dina siang ayeuna atuh supados teu nyangkolong kana waktos sareng aya dina kabarokahan urang kawitan ieu acara ku awasan bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga geulis anaki hidup garamayun ka mama musik 2. Gelis anaki urang mulangkeun deui paninengan nyoreang alam katuka baheula hidup kantos dia ais kudu jadi indung kantos digagandong kudu jadi bapak paralun gelis ibu sanes bade bukakeun aib hidup kumaha hidup nyusahkeun anak kanu jadi indung ayeuna hidup parantos dewasa tos waktosna hidup mulang tarima ka mama tos waktosna hidup mulang tarima ka bapa geulis anak di dieu aya sinjang anu janten saksina mangga ieu sinjang geura pasihkeun ka mama hidup sateu acan hidup pamitan ka mama pamitan ka bapa geura suhunkeun aisan anu pamungkas ti mama. Mama teteh sono ke mama nya pisan ke mama alim teu bisa sareng mama dinten minggu teteh bade nikah hoyong sosonoan heula sareng mama hoyong di Aisyah ku aisan anu pamungkas ti mama. Teteh geulis anaking budak mama mamah oge sono anaking ka hideung mamah oge nyaah pisan ka hideung mun seug mamah kawasa menta kanu kawasa tong waka meureun geulis ari mamah atuh bade sareng saha nanging dalah dikumaha tos waktosna tos uga saha atuh indungna anu teu suka saha indungna anu teu bagja ningali nu jadi anak rek nyorang rumah tangga. Ayo gelis anaki urang sosonoan heula sareng mama hidup baris di ais deui ku mama di ayeuna ambing ku mama mangga mamah ditampi sinjangna teteh mangga ayeuna tepangan bapa lajeng di dieu aya lilin teh minangka palita janten salami ieu ramana anu nyaangan lengkah anu jadi budak agamana karegeregan hatena istuning dicaangan kudu jadi bapa mangga bapak tiasa dihulungkeun. Bapak teteh sono ke bapak ya pisan ke bapak alim teu bisa sareng bapak entring teteh bade nikah dicaangan dicacapkan kudu doa bapak Gelis anaking budak bapak hidup sing teteg hidup sing pancen anaking lengkah hidup
pasti dicaangan, pasti sarangan dijajabkeun ku doa-doa Bapak sareng Mang. Hayu geus anak ge. Mangga neng pastikan ka Bapak. Mangga ayeuna Mamah sareng Bapak lungsur ka tungtung samping anu paling itu diawitan heula ku Bapak. Diayun mah diayun ku samping. Mangga neng sareng Mama dipangkeureun Bapak dipayun, neng nyepeng Pak kana pundak apa? Tiasa majem sakedik dugikeun ka paling. Mayun kapal itu diayun mah diayun kanya. Mangga Mamah kali apa sateu acan ieu sinjang diudarkeun diecakeun tina aisan Mamah bade ditaros heula laras ieu teh Mamah kali Bapak teh ridho ikhlas sejak ngecageun aisan atanapi tanggal waler Mamah sinarang apa ka ieu murang kalih dina dinten Minggu bade ditikah ku hiji jajaka anu dipika cintana. Ridho. Alhamdulillahirabbil alamin. Tawis Mamah sinarang Bapak ridho ikhlas. Sumangga ku Bapak awaskeun heula lapad-lapad Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mangga diawitan ku awasan bismillah lilina tiasa ditiup sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga ayeuna apa diecakeun diudar aisanana. Mangga neng tiasa ngagabrug ka mamahna dipeluk. Mama hatur nuhun mah. Hatur nuhun kana sagala rupi jasa-jasa Mama nu teu tiasa ka eta. Hatur nuhun. Hapunten teteh teh acan tiasa mulang tarima ka Mama. Hungkul doa anu kapihatur. Pamugi Mamah sing sehat, Mamah sing waluya, Mamah sing panjang yuswa. Mangga disun Mamahna gelis, sun pipi kanan, sun pipi kiri, disun taarna. Mangga ayeuna tepangan Bapana dipeluk ku hideung. Bapak, hatur nuhun Pak. Bapak parantos janten sepuh terbaik kanggo teteh. Hatur nuhun. Hapunten, teteh teh acan tiasa mulang tarima ka Bapak. Tak cantiasa mikanya ka Bapak, doakeun Pak, doakeun. Sanaos dina dinten Minggu tos sanes di tanggal waler Bapak, margi aya nu bade langkung tanggal waler nyaeta caroge teteh. Doakeun ku Bapak ulah putus doa ti Bapak. Pamugi rumah tangga abdi aya dina kabagjan lahir sinareng batin. Mangga cekap gelis disun apana, sun pipi kanan, sun pipi kiri, mangga disun taarna, mangga cekap. Mangga apa tiasa calik deui neng calik di tengah mayun ka Mamah sareng ka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi anu kusib kuning dipihormat rupina acara ngecageun aisan parantos sering sekapihatur anu salajengna urang dilajengkeun kana mangrupi acara ngaras. Sakumaha anu parantos diguar yen ngaras teh nyaeta ngawasuh dampal sampean Ibu Ramana. Margi aya pidawuh moal dihampura hiji umat saupamina teu dihampura kudu jadi indung urang nu jadi bapana.
Gelis anaki sing saha jalmi anu teu ngadama sumpah palsu tuh anu teu ngadama sumpah palsu tumut ka ibu hinareng karamana tinangtos kengeng kabagjaan di dunyana sareng di akhiratna. Ridho Allah aya dina ridho mamah kalih apa. Gelis anaki munjung ulah ka gunung muja ulah ka sagara sabab gunung sok karajan bitu sagara sok karajan bedah. Munjung kudu kanu maha agung gelis anaki wujudna tah nu jadi indung gerapenta doana nu jadi indung sabab indung tungguna rahayu. Muja kudu kanu maha kawasa wujudna nu jadi bapa sabab bapa teh tangkana daraja. Lamun hidup hayang hirup mulia waluya koncina aya di indung rejeng di bapa. Kadek gelis anaki hidup ulah rek ngajaheutkeun manah mamah sinareng apa. Margi panto gerbang kabagian hidup koncina aya di mamah sinareng ka apa. Hidup sing tiasa hormati lawat ka aranjeunna. Gelis anaking di dia aya sinjang 7 ieu teh sinjang kinasihan, sinjang pinilihan ka nyaah mamah sinareng apa. Janten sagala rupina teu aya nu disumput salindungeun istuning kanggo hidup. Ayeuna wangsulkeun deui ka hidup. Hidup tos tiasa teu acan mulang tarima ka mamah kalih ka apa. Teu acan ya geus. Mangga ayeuna mah urang tepangan heula mamah, mangga hidup geser calikna mayun ka mamah. Mangga hidup teu kenging tungku tetep rarai mamah, tetep socana. Teh leres ieu teh mamah teteh. Teh ieu mamah anu pang sering-seringna kanyerian hate ku hidup. Ieu mamah anu pang sering-seringna kasentakan ku hidup. Anu pang sering-seringna kabohongan ku hidup. Tapi mama anake anu pangheulana ngahampura deui da puguh nu jadi indung mah lautan hampura. Sakumaha gedena kasalahan nu jadi anak kanu jadi indung teu woleh-woleh indung manghampura deui. Ieu mamah gelis anake anu parantos sese capek ngakandung hidup salapan sasi hidup aya dina kandungan mama nangkarak lain nyangigir salah dicanak berat di kantun piraku. Beral hidup medala ka ieu alam dunya mamah jumerit maratan langit ngoceak maratan mega Gusti lamun seug aya pilihan salametkeun murang kalih abdi Gusti wios teuing abdi anu nemahan pati tilar ti ieu dunya nu penting murang kalih abdi salamet Gusti. Tah kitu geus kanya anu jadi indung taroh nyawa dina ngalahirkeun hidup. Alhamdulillah ku asihna Allah hidup salamet mama oge salamet. Geus anake beral hidup medal ka ieu alam dunya teh ku mamah gawat dirawu dipangku lirna geus endog beubereumna sok sieun nu jadi anak remek memeh mangsana. Ieu mamah anake anu ridho anu apa dipanjangna peuting keun bae mamah mah bobo bari calik oge keun bae mamah mah sapanjang peuting ngangais hidup oge dina waktos hidup udur. Keun bae mamah mah begadang oge nu penting nu jadi anak sing tiasa anteng. Eta teh sanes sabulan 2 bulan, satahun 2 tahun anaking ti alit dugikeun ka hidup dewasa. Ieu mamah geulis anaking sakapeung mamah sok nyarekan hidup. Paralun geulis. Mamah sanes rujit, mamah sanes ngewek, mamah teh bakat tingku nyaah ka hidup. Mamah teh melang, sok sieun nu jadi anak teh cilaka. Sok sieun nu jadi anak teh salah lengkah, sok sieun nu jadi anak tenepi kana cita-citaan. Ieu mamah geulis anake anu kanyaahna teu aya duana, sing sanaos hidup nyaman sareng ngarencangan hidup. Sing sanaos hidup nyaman sareng picaregeun hidup tapi moal sanyaman sareng mamah. Ayeuna wangsulkeun deui ka hidup tos tiasa teu acan hidup ngauihkeun ka nyaah tur ka asih mamah. Teu acan ya guys. Mangga ayeuna mah urang wasuh dampa sampean mama pamugi sing janten iyang pangdoa dibersihkeunana sagala rupi dosa perdosaan hidup ka mama. Mangga sate acana ku hidup dipencetan heula dampa sampean mamah bari nyuhunkeun widi bade ngawasuh dampa sampeanana. Bilih salami ieu hidup jarang mencetan dampa sampean mamah. Duh mamah puputan kalbu hormateun siang jeung wengi mugi mamah luntur kalbu maparin widika abdi sejak
wasu sampean milari ridoning Gusti. Mangga cekap gelis dilebetkeun dua dampa sampean mamah kana bokor kancana dua nana. Mangga ku hidup dibersihkan sing bersih sing tiasa ngaluruhkeun sagala rupi dosa perdosaan hidup. Banyu ning kahuripan canembrang guguri lapan wadahna bokor kancana prak hidup geraniatan bersihkeun lahir jeung batin bersihkeun lahir jeung batin. Mangga cekap gelis ditanggehkeun dampa sampean mamah dina lahunan hidup. Mangga ku hidup tiasa dielap digaringkeun saparantosna garing ku hidup tiasa dipasihan seseungitan. Sanes hartos hidup kedah nyengitan dampa sampean mamah unggah dinten tapi sengitan ku akhlak sareng kalakuan hidup anu sae saatosna hidup tebih ti mamah. Hidup sing tiasa ngajaga laku lampah jeung basa sing tiasa ngajaga kehormatan diri sareng kehormatan keluarga. Mangga ayeuna hidup mundur. Mangga hidup mundur. Mangga disun dampa sampean mamahna. Disun mangga bari nyebatkeun ampun, mamah dijiar, mastakana dicepengan, dijiar ku pangdoa. Ampun mah, ampun Gusti, ieu geningan sampean pun bieu anu parantos saya capek ngarawat abdi ti awit abdi dikandung dugi ka ayeuna dewasa mah. Hapunten teteh ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal mugi mamah wening ati kersa ngahapunten ka teteh. Doakeun ku mamah dina dinten Minggu teteh bade nikah pamugi aya dina kalancaran kabarokah. Mah hapunten teteh mah bersihkan dosa-dosa teteh ku mama. Hapunten teteh mah. Mangga cekap gelis mangga ayeuna hidup gerasa sauran ka mama anu unggalna hidup nyuhunkeun di hapunten sareng nyuhunkeun pidoa ti mama. Mama, nuhun parantos ngarawat teteh nikahnya teteh dugi ka ayeuna teteh dewasa. Hapunten teteh tak acan tiasa ulang tarima ka mama dina dinten Minggu teteh bade nikah. Doakeun ku mama supados aya dina kabagjaan lahir sinareng batin. Didoakan pisan guys ku mama. Mudah-mudahan cacing manggih kebagjaan sareng keselamatan kabungahan ku mama didoakan pisan. Mangga teteh sungkem heula ka mamah gelis sungkem heula dicepeng panangan mamah dua nana gubrageun mastaka hidup kana pangkonan mamah. Duh mama
abdi hapunten samudaya kalepetan mamah kalepetan rumah abdi tambeler ka mamah kirang sumujud aduh Gusti kirang sumujud ti lahir dugi ka batin mugi mama ngahapunten. Mangga cekap gelis dipeluk mamahna sing page ku hidep. Duh anak mama nu gelis puputon kabu susutan eta Cisoca. Mangga gelis disun mamahna parantos mangga ayeuna tepangan bapak. Mangga teteh tekenging tungkul tetep rarai bapak tetep socana. Teh leres ieu teh apa teteh? Teh ieu bapak anu parantos dug hulupet nyawa pikeun ngabelaan hidup. Ieu bapak anu ridho ka panasan, anu ridho ka poekan, anu ridho ka tirisan pikeun tiasa ngabayuan hidup. Ieu bapak gelis anaki anu pang teu ridho-ridona, anu pang teu ikhlas-ikhlasna ningali nu jadi anak ngecelakeun cimata. Digugu deui ka hayang hidup teh. Sing sanaos hidup masuk tara hoyong terang, di mana atuh ari bapak sareng mamah gaduh artos. Nu penting sagala rupi ka hoyong hidup tiasa kacumpona. Gelis anaki. Ieu bapak anu parantos mikanya mika dedeuh ka hidup. Anaki lamun seug hidup apal beral hidup medal ka alam dunya geuwat ku bapak dirawu di pangku di bajuan di adana di komata sok sieun nu jadi anak katirisa sok sieun nu jadi anak kaburu kaharewasan ku setan. Ieu bapak geus anaki lamun seug hidup apal dina waktu hidup alit kadang bapak sok kadoa semu sombong Gusti tepakeun bae panyakitna ka abdi. Tepakeun bae kanyarina ka abdi Gusti pun anak mah awewe beli teu kuateun tah kitu geulis kanya anu jadi bapak kanu jadi anakna ayeuna wangsulkeun deui ka hidup tos tiasa teu acan hidup ngeuwihkeun kanya atur kasih bapak teu acan ya geulis. Mangga ayeuna mah urang wasuhankeun widi hidup bade ngawasuh dampa sampeanan. Duh bapak puputan kalbu hormateun siang jeung wengi mugi bapak luntur kalbu maparin widi ka abdi sejak wasu sampean milari ridoning Gusti. Mangga gelis dilebetkeun dua dampal sampean bapana kana bokor kancana ku hidup dibersihkeun sing laras ngabersihkeunana pamugi sing janten yang pangdunga lumungsurna pangampura Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan pangampurana Bapa. Benyuning kahuripan canembrang guguri lapan wadahna bokor kancana prak hidup geraniatan bersihkeun lahir jeung batin bersihkeun lahir jeung batin. Mangga cekap geulis mangga ditanggehkeun dua dampa sampean apana dina lahunan hideung.
mangga aku hidup digaringkeun, dielap digaringkeun. Mangga saparantosna garing ku hidup di pasian sesengitan, geulis anaking teteh budak bapa. Pepeujeuh ti bapa keuna ku paribasahan acara kadata sawala anakna cilaka indung bapa anu kababawa kade anakna. Hidup sing tiasa sae laku lampah jeung basa kasasama. Lamun laku lampah hidup sae meureun mamah sareng bapa kacandak seungitna ieu teh murang kalih saha di mana bumina meureun bapa sareng mamah teh bangga ka hidup geulis anakna. Kumargi hidup tiasa nyengitan ngajagi kehormatan keluarga urang. Beral anakna hidup didoakeun ku bapa pamugi hidup sing tiasa ngarumah tangga kalangan janten keluarga nu sakinah mawadah warahmah. Mangga hidup ayeuna mundur disun dampa sampean apana bari nyebatkeun ampun. Apa di Cepeng bari dijia? Ampun Pak, ampun Gusti, ieu sampean pun Bapak anu parantos saya capek milarian apakah kanggo abdi. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Kanyaa kaasih Bapak katampi, hatur nuhun Pak. Pamoga Allah Subhanahu wa taala ngabalas kasayangan Bapak. Allahumma agfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro. Mangga cekap geus. Ayeuna hidup gerasa sauran ka Bapa. Gerang hatur nuhunkeun nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun pidoana sareng nyuhunkeun diwalian dina dinten Minggu. Bapak, apunten jasa-jasakeun ka Bapak. Can tiasa ulang terima ka Bapak. Bapak sok melang kanjeng. Jangan ukur bisa nyusahakeun ke Bapak. Jangan Dewi Dian ku Bapak pada nikah dinten Minggon. Nyuhunkeun doa sareng restu ti Bapak. Nyuhunkeun dipangmuliankeun dugi kana yang saya acara. Sayang ke Bapak. Daya bahasa ti Bapak no. Ibarat Bapak ngadoakeun anu baik buat teteh. Mugi Allah ari di mugi aya dina kalancaran. Geus dina rumah tangga. Waktuna ayeuna terus ditantukeun. Insyaallah Bapak ridho. Insyaallah baik kelas. Mugia benar sareng kabagjaan dunia sareng akhirat. Umat ibadah anu dijaga. Mangga gelis hidup sungkem ka Bapa dicepeng panangan apa dua nana gubragan nasta ka hidup dina pangkonanana. Duh Bapa abdi hapunten rumaos abdi tambelar ka Bapa kirang babakti nunyaah ka diri abdi diasih pinuh kasih dijaga didama-dama. Mangga cekap gelis. Mangga ayeuna dipeluk apana? Bral anak king geramiang brah gelis anak king budak Bapa hidup geramiang tong salempang doa Bapa mama sareng sadayana nyarengan hidup sidep si jantan istri anu solehah anu bakti kacaroge gelis anak brang gelis
hidup sing menak kebagjaan lahir sinareng batin. Doa apanya dengan hidup mangga cekap gelis disun apana sun pipi kanan sun pipi kiri disun taarna. Teteh gelis anaki di dia panginten ayah ibu hidup mangga teteh kapali dia. Teteh di payunan hidup sami ya oge mama hidup anu mana hidup kedah mikanya mika dede hormat ulah dibeda-beda da sami ya ke ibu hidup takdir teu beunang dipungkir bagja teu beunang disinglar kulak canggeum bagja awak ieu takdir hidup ku hidup kedah ditampi karayan ridho tur ikhlas margi ieu parantos jantan rencana Allah Subhanahu wa taala anu pangsayana. Mangga gelis anaki hidup gerasa sauran ka mama hidup nyuhunkeun dihapunten ngatur nuhunkeun sareng nyuhunkeun pidoa ti anjeunna. Jangankan dihapunten sageng-agengna ka mama. Jangan dimakan ka mama. Nganyerikeun hati mama. Tapi sayang ke mama, sayang ke mama. Pangdoakeun jama. Moal desa dugi kaya lamun teu aya doa ti mama sareng ti bapa. Mangga teteh doakeun ku mama sing lancar sing kamuliaan sing bahagia rumah tangga sing tiasa taulana janten sarogena sae. Dicepeng panangan mamahna gelis dua nana gubragan mastaka hidup. Duh mama abdi hapunten samudaya kalepatan mama kalepatan rumaos abdi tambilar ka mamah kirang sumujud aduh Gusti kirang sumujud ti lahir dugi ka batin mugi mama ngahapunten mangga cekap gelis dipeluk mamahna. Mangga disun pipi kanan kirina. Disun taarna alhamdulillahirabbil alamin. Mangga teteh ayeuna tepangan apa hijina deui? Mangga hideung gerasa sauran ka bapa nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun pidoana. Oge titipkeun mama ka bapa bilih hidup tebih sareng mama. Da mama bade sareng saha deui nya ari sana sareng bapa. Ayah, hapunten segala kelepatan Ija. Ija nitip mama. Mama kan gak diminta izin. Hapunten lamun Ija sok rada ngambek mama. Ija nitip mama. Nyuhunkeun doa sareng restuna kanggo ditikahkeun enjing dinten Minggu. Aya dijaga mamahna, aya dilakukeun samunya kakeng kebahagiaan, keselamatan dengan ridho.
Mangga gelis dicepeng pandangan apana hidup geras sungkem ka anjeunna. Duh Bapa abdi hapunten rumaos abdi tambelar ka Bapa kirang babakti dunya ka diri abdi diasih pinu kasih dijaga didama mangga cekap geus mangga ayeuna panginten bade anu di kantun nu sanesna rakana rayina diantos rakana panganten mangga tetehna 2 saurana teh nya gaduh teteh 2 sareng rayina mana rayina diantos mangga papayun-payun neng di paide gelis mayun ka teteh gelis anaking ieu dulur hidup teh mung sakieu-kieuna batur ulin batur heureuy bilih salami ieu teteh kantos ngajaheutkeun manahna kantos nyisi kudi gara mulut pangapunten ti aranjeunna gara suhunkeun pidoa ti anjeunna sareng gerak titipkeun mamah kalih apa bilih teteh tebih ti mamah sareng ti apa aya anu ngajagi aranjeunna mangga teteh gerak sasauran ka anu paling ageng heulanya neng ka paling daerah sakedik mangga sasauran neleng kung gerah jangkung gerane yang ilmu luhung gerah mikanya indu mangga cekap gelis mangga ayeuna ka dede nya dede suhunkeun pidoa ti dede neleng kung gerah gede gerah jangkung gerane yang ilmu luhung gerah mikanya indung mangga cekap panginten aya masih kene aya makna akina uana bibina mangga dihaturanan atanapi panganten bae nu lungsur nepangan mangga ieu panganten bade lungsur nepangan ka wargi-wargi intina utamina kasepuhanananya nena akina uana bibina mamangna mangga ku hidup di tepangan geura punut pangapunten sareng punut pidoa ti aranjeunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mangga cekap gelis tepangan anu sanesna sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim, abda'u bismillahi qalbi, sholawatan ala rasuli wa ala ali wa suhbi. Bilih teu tiasa katepangan sadayana anu sami hadir ieu patempatan kumargi ngemutkeun waktos. Saurna anjeunna nada dihapunten anu saageng-agengna ka sadayana sareng munut pidoa ti sadayana pamugi pernikahanna dina dinten Minggu aya dina kalancaran. Anjeunna kenging kabagjaan lahir sinareng batin parek rejeki disinglar tina balaina. Amin ya rabbal alamin. Mamah panimpan di kana panangankeun tilu uihan kutek di kana raraikeun saparantosna kana panangan kana mastakana kana dadana sareng kana sampeanana. Mamah bapana sami kitu nu sanesna mah cekap sasiwur diwalatrakeun nya supados ieu panganten teka dulu saja. Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al kulli syaratin raya yaumil qiyamah. Nyebutkan Pak kana pisin. Mangga ayeuna mama anu motong rambutna, bapak nu nepeng pisin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al kulli syaratin raya yaumil qiyamah. Si agung nyeri luhur darajat tulis tanah tinggi parakan rezekina disungguarkeun tina balayan. Amin ya rabbal alamin. Mangga potongan rambutna dipicen ka pangker. Urang picen geuleuh keumeuh ka awalan jeung urang kalih. Pamugi sing didongkapkeun kamuliaanna kabajaan lahir sinar batina. Amin ya rabbal alamin. Mangga bapak nu dia sareng mama. Teteh mayun kan ya. Mangga caina dikucurkeun Pak ka ngantem teh keneh putus-putus. Teteh wudu sakumaha wudu bade ngatepan salat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, mugi lungsur cahyana, sae lahir sae batina, sae rupi sae manahna, sifat soleh selawasna. Maka teteh ana cali. Bapak di paling itu, mama penting. Mangga ayeuna mama sareng bapak ngesut teteh sesarengannya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Siap. Parentos. Mangga ayeuna gentosan. Mama, mangga mama. Alhamdulillah. Warga sadayana nu kusim kuring dipi hormat, alhamdulillah rupina acara ngaras sareng sirama Teh Eca parantos rengsek pelayan aya dina kalancaran. Acara salajengna kurang dilajengkeun ku mangrupi acara saweran. Aya sawer sinjang, sawer samping. Ieu tawis kurang kali teh parantos diecakeun tina aisan mamahna tina gandongan bapakna, sinjangna bade disodakohkeun. Mana ieu tim pengurus saweran bade dipalih mana satempatnya supados palih dieu saurang teh tim pengurus saweran sadaya dipalih dieu. Siap, teu acan, sabar heula nya. Cing bade dicek heula, tim pengurus saweran siap? Tim pengurus saweran mana suaranya? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Satu, dua, tidak sekarangnya. Sok siap deui, siap. Siap. Mangga ada palai sinjang kapali ditu nya. Siap. 3 2 1. Sinjangna kira saurang teh nya kada salosin. Siap?
Siap? 1, 2, 3. Awur awur ngawuran calon panganten. 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 Awur awur panganten serejeki. Awur awur kumaha masih aya? Atosna awur awur atosna. Mangga kumaha parantos Ibu? Parantos. Alhamdulillahirobbilalamin wargi sadayana rupina acara parantos rengse kapihatur simkuring anu mancen tugas kamu marahmai gawe bareng nenden ning wedding organizer nada dihapunten tina sagala rupi kalepatanana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.